Teh. 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 Oh, si Teteh ke mana nya? Teteh. Teh. Kamananya si Ahmad nyerenkeun henteu mere duit henteu meni nyesel kakapeung mah nyawa kieu mah teh sudi nyawa kieu mah aing teh sudi buru-buru kawin wae. Era ku tatangga hutang gede urut hajat anu kaondangan eueuh. Tun bae lalaki kos kitu mah kayak menang karma. Nyeri hati banget tapi sanajan diikhlaskeun ge da kumaha. Itu sih diem aja. Lamun inget nyeri hati wae Gusti, nu agung. Yam. Kunang sih Yam. Ente Bu Haji we ngakeur niis we ah. Aku tadi curi oge. Nya biasa Bu Haji inget ka si Ahmad. Nya kumaha sih nya ngaranna oge cek batur sina ikhlas-ikhlas oge da ngaranna kasalakinya Bu Haji. Ya heueuh pastina Yam, tapi ulah pakai nemen-nemen. Nya henteu sih neman-nemanna Bu Haji nya nyoki mah wing moal mantap kawin buru-buru meureun. Nya saha nu nyaho Karunya kan pan. Bu Haji karunya kan mah odah hutangna gede. Ya mentak ayeuna mah Urut enggeus, anu enggeus pohokeun Yam. Usaha hayu urang neangan jalan usaha. Nya dipohokeun ge da hese Bu Haji, coba mun Bu Haji di posisi urang pasti nyeri hati. Nya emang heueuh sih ya, moal bisa sakedeung leungitna. Tapi ulah nemen-nemen kade si ojo basorangan wae kebunuh diri deui. Nyari bunuh diri onam Bu Haji moal mantap. Ya sugan ya. Ieu mah keur ieu we keur marenungi nasib. Ayo geus urang ulin yeuh. Man Bu Haji rek ulin mah ka ditu urang mah Kabaso ayo. Bung urang Kabaso nu ladang. Teu dahar. Mana kayak gering komo para non ubaraneun ini oda. Hararayang tadi mah odah ngangeun tutut oge embung uing masakana. Ayo buru urang ngabaso jeung es campur. Man Bu Haji keur teu hararayang keur teu kararenyeng. Yah, ulah ngalamun wae atuh nya. Moal Bu Haji. Eta jaba sorangan wae sisi kebon sia. Meni sorangan Bu Haji, loba-loba jelema mah pastina oge dileledek dilelece. Aya jurig nyiliwuri mana kasupan sia. Badaekeun, jurig oge ngasupan uing mah. Ulah sok itu sia. Kun asup ke mana nulungan sorangan wae. Eta mah cek Bu Haji we jurig mah nyao asup nyoh henteu. Geus apa do teh nyem aing ngajakan ngabaso geus ayo Man Bu Haji Ayo. Maka ditu. Batur mah han ngalalajoan anu ngalaman mah aing mangsana teh nyeri hate meureun dibahongan ku lalaki sarua ditipu ku lalaki mentah-mentah ampun Bararete dah di mawai. Babaturan orang kamarana sih. Orang yang ulin, ulah hende ku mama ulah keluar. Teteh, aing meneangan ka mana-mana. Cek aing hitung ka mana-mana teh di imah we. Hanya orang bete mama di mawai. Bete kemari mana diculik, teh inget diculik ha? Ya iya babaturan orang lagi eueuh. Terus pokoknya mah balik ya. Satungtung si Ahmad can ditewak mah ulah ka mana-mana mama teh kakauseun teteh. Saya balik. Mama, itu babaturan teteh yang ulin. Mana hayang teh diculik deui ha?
Pokoknya mah ya satungtung si Ahmad can kapanggi mentong hayang ulin-ulin teh. Itu babaturan teh kan ada rumput. Bodoh ting bodoh hayu daripada mana diculik deui ku si Ahmad. Bara rosen lah aing di mawae. Diem kangen teh nya ka aing. Keur naon nya si Iem? Nyesel lah aing geus ngalakukeun kitu. Di kos ieu we ayeuna anjir. Mah ieu nya. Alah. Ahmad. Kamana sih? Di bejaan cek aing ulah mamangkatan. Ieu pantau dikunci. Gua salah dibawa kuncina. Ahmad. Ku aing dibere dahar mantog. Kamana sih? Di WC eueuh. Ku aing dibere lelebok mantog. Hese banget diomonganna puguh teh ku aing ulah keluar hayu we. Kudu diteangan ieu mah. Bising kanyahoan si Iem. Kana jadi masalah gede-gedean deui aing embung. Mangka teu lah. Kurasakan pudar dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk Masya Allah lagi happy ya. Iya. Habis dari mana sih? Dari sana Bu Haji. Kayaknya tambah cantik aja. Kata siapa sih Bu Haji? Iya. Bu Haji mah suka gitu. Bener. Bikin Eis gimana gitu. Ya apa orang emang faktanya. Bu Haji, Eis Apa? cantiknya tuh dilihat pakai sedotan dari atas Monas. Enggak emang cantik. Bu Haji mah bisa banget. Habis dari mana sih? Abis dari sana Bu Haji. Oh iya. Nih, Eis mau tanya Bu Haji. Tanya apa sih? Yang kemarin teh gimana sih Ahmad? Itu. Iya, lagi diproses belum ada hasilnya. Oh gitu. Jadi takutnya detektif nggak akurat ini ada masih banyak. Apa? Eis punya bukti yang lain? Ih, gaduh atuh Bu Haji tingali tah. Di dieu faktana CCTV itu menyala, menyoroti mereka. Ayo tuh ngobrol di situ yuk. Ayo, kenyataan Bu Haji. Bener. Di sini aja duduk Eis. Ayo. Nanti Eis ceritakan. Oh, coba lihat. Tuh, ini fakta Bu Ya Haji. Allah beneran itu mah Eis. Kenyataan kan Bu Haji. Dia kan pelakunya, pelaku utama. Iya, coba kirim ke WA Bu Haji ya. Iya, Eis kirimin ya ke Iya, Bu iya. Haji ya. Ini bukti buat. Iya, bisa buat tambahan. Iya. Terus bukti akurat juga. Yang kemarin kan bener. belum begitu akurat. Iya, nanti kan ada saksi gitu. Coba nomor WA Bu Haji di save dulu. Udah di save nih, kirimin ya. Iya, Langsung. baik Bu Haji. Itu kan bukti akurat banget. Bener, fakta Iya, ini. sama deh banget diomong tuh dah. Ya Bella ya naon sih. Ente Bu Haji keur naon? Sama. Iya, aman Teh Bella. Jeung saha amang nah. Sorangan. Nya ele duaan wae. Mohon. Mana sih cok aing? Neangan saha. Nah ngasih Iis. Si Isa tadi ke ngomelan we anakna Oh kunaon sih orang iya nek nyokot celokeun Bu Haji mana boga hutang ka urang. Oh gitu. Tadi teh anakna Iya. yang ngulin. Heeh, heeh. Lamun kumaha nanya urang ulah deh sanungtung si Ahmad can katewak maaf. Si Ahmad, ka mana sih? Si Iis ka mana sih? Tadi nyusul anakna. Yang geus kasih Iis lah nya. Ayo ayo. Hati-hati Teh Bella.
Sia mun di bejaan nah. Aya bukti nu leuwih akurat Benar, nya. benar. Tah aya di Eis Bu Haji. Manehna mah mun di bejaan ge moal narimaeun dulurna kos itu, Oh Is. gitu Bu Haji. Heeh. Padahal ieu fakta ieu teh nya Oh, itu barita mah ada teh. Eis ya yang punya itu ya. Kalau Bener enggak, deh. ayo orang cepet-cepet bikin laporan lagi ke Ayo polisi. Bu Haji ke sana yuk. Biar cepet Ayo ketangkep. laporan biar itu. Bararoga duit. Mun buka duit mah meuli gas, tong kudu mulungan suluh. Kituna ge ngeunahan pake suluh ngejo teh. Daripada digas mah teu mirasa. Kok mau di kosmos-kosmos mah. Pusing. Udah. Udah. Aman. Kemana nya? Mak kunaon? Keudang heula, mak ya naon sih mak? Si Ahmad, anu bener mak. Kamana mak? Itu mak. Bu Haji bejan, polisi. Aku mak, aduh mak kumaha sih uing bebejan yang suing ka ditu lah. Mak kamana sih? Mak, menikah dodoran. Mak bener nempe si Ahmad, mak. Itu tadi Lain meureun mata mama katarak sugan. aing cici masih katumpok kene ieu. Mak bener tuh Tadi sih. teh aing ke mulungan Solo nya aya si Ahmad. Kumaha deh ieu mah? Sing bener atuh make samping nak, mak. Ampun, dengan Mak bener tuh sih, mak. ayeuna mah urang tangkap itu si Ahmad na. Bener tuh sih, mak si Ahmad uing. Bebe jaela ka Bu Haji. Bu Haji teh telepon ka polisi. Ulah mak gitu oge masih salaki uing kene. Itu aing mah teu sudi. Mencan siap, mak. Begitu si Ahmad. Mak. Yang dengan sangu apa ya mah. Ahmad, Aisyah kemana? Ayo nggak sia tadi. Si kanyahan mah oda, goblok banget sia. Aisyah. Kariton. Ahmad. Itu di ditu. Ahmad. Bela nepus si Ahmad liwat. Si Ahmad, mana Si Ahmad. Sama dulu, siap tidak? Kemana? Sama buru. Oh, kan itu mah. Non pusialan ditewak tidak? Ya nyawi ngetanya, suka telen si Ahmad. Dulur saya teh si Ahmad teh buru nan polisi ayeuna teh. Si Ahmad duitnya bukna panjang tadi mah pondok. Jangan sia, ayo yam. Hei, dasar kolot tawongan. Yuk, banci, cek ini saya teh ulah keluar, kunon sia. Keluar teh di mana sih geus modal? PC aya di imah. Bete aing ah. Bete siap. Kan nyahan mau ada siapa ya? Balik. Saya teh geus di mana sih? Anu nyapekeun pisan aing saya mah. Kalian mah aing nu gelo da ku sia. Aing meni capek ambakan aing meni nek liwat. Ini engap. Nya bete. Pecet heula wali kata aing, pecet heula aing engap. Aing mah. Saya teh geus mana sih? Geus di mana sih? Pas muli udud. Udud. Tong sagala ngudud, emang boga duit. Balikeun heula tuh. Naon beas? Beas eueuh. Masako eueuh, mecin eueuh. Da sia teh daang teh kudu diparaban dalam bebek ieu ku aing kudu dibere sangu basi. Sama musikeun mah awas ya ku aing salamun poe ieu kaluar deui sia. Asup. Ayo. Oh. Bu Haji, Iya, Is. Wawa Eis sudah nyampe belum sih? Coba dilihat dibuka. Takutnya Eis belum nyampe. Udah sih ya, Is. Ya Allah, Masya Allah. Bener gini. Bener kan? Fakta Iya. Morgana ini. Kenyataan. Iya, ini bisa pakai bukti yang akurat. Bener-bener buat ke Iya, kepolisian. bener Bu Haji. Ya udah atunya Bu Haji, Hmm. Eis geura-geura arek ka ditu. Kemana sih? Oh,
mau ngalenong heula jalan. Gusti ngalenong kirain mau jadi artis organ euy. Ya Allah, goyang dumang kali. Ya udah tuh. Yuk. Ya udah, Ya. yuk. Bye-bye. Makasih ya Is ya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah, bener gening video. Ya Allah. Mak, Gusti, mau udah naon sih, Mak? Gusti. cenah si Ahmad. Nu foto si Ahmad tadi, si Ahmad. Mak, Tadi foto Mak. tadi liwat ka dieu nu foto. Mak, Oh, lain mah masalah tempo. Ya, jadi ceritana kieu mah kenalan. masih. Maker mulu ngasuluh. Oh, si Ahmad ti jauhan. Ya, kumaha digorokeun teh manehna malah becir Bu Haji. Berarti eta si Ahmad mun lain si Ahmad mah becir. Yo, cigana si Ahmad teh masih kuriling kene di dieu. Tapi cigana teh nyaho untepna di mana Bu Haji? Selimpat tiam. Sia teh nyosare di Bu Haji, kebon naon. ayeuna telepon polisinya. Nah, si Iam teu hidang. Ayeuna telepon polisi gitu nya. Maudah nempoun si Ahmad di lembur ieu. Ku polisi kayak diubak lembur ieu. Bener, Mak. Yam ya ambe lembur urang teh tiis deui ya. Gitu ge salaki urang yang Bu Haji. Nya kayeuna mah capek banget ya mah babaraha bulan ya mah. Pokoknya gitu we nya. Ya hayu balik. Hayu balik. Kombe teh mah urusan Bu Haji. Bu Haji. Yam sia mah ulah sok yam. Balik Terus mah bawa balik, Mak. Balik, Mak. Bu Haji, nya pokoknya gitu nya. Telepon polisinya. Hayu, hayu. Hampunten Bu Haji. Ayeuna geus aya tanda-tanda si Ahmad aya di dieu. Mana yakin aya di dieu. Bu Haji ulah. Ya ulah kitu mah eta ambe tiis deui lembur urang. Geus mah ka ditu mah. Mani asaku nemen. Bener aing ngarep telepon deui Halo, selamat sore. Oh iya Pak, saya mau ngasih kabar terbaru. Ada video, ada bukti asli dari mertuanya si Ahmad, Pak. Tolong Bapak konfirmasi ke sini ya, langsung datang ya. Saya ada bukti-bukti baru, Pak. Ada bukti baru. Bahkan Maoda, mertuanya si Ahmad melihat dia sendiri, Pak. Melihat si Ahmad lagi jalan-jalan. Kemungkinan dia masih ada di kampung sini, Pak. Kalau bisa turunin ini ya, buat nyelidiki si Ahmad di kampung sini ya, Pak ya. Oh iya, ditunggu ya, Pak. Makasih, selamat sore. Mudah-mudahan buru-buru kapanggih Ini geus pusing banget. Lembur iya jadi panas kieu. Gedeng-gedeng paling. Gedeng-gedeng copet. Ya Allah. Pusing liur. Komo ningali si Is tapi kagelo-gelo. Ya Allah. Mudah-mudahan kapanggih. Mak. Tong curik Mak. Dong ge salah kisiat. Ulang gitu atuh Mak, wis bogokeun Mak. Bogok kene teh hidang sia. Ye, emang kitu sia daek boga salaki kos kitu, tukang copet, tukang maling. Mama mitna paling ge. Simpan geus dibere bukti ku si Eis. Ibu Haji. Kumaha macan percaya Mak, lamun cenah teh katempo ku mata, kepala sorangan karak percaya. Saya dong, sudah. Udah percaya. Naon sih Mak? Kita kudu ngawarun ayam, ka mata yam. Sia mah coba sia tiba heula teh ngadengekeun omongan aing ulah bakal kawin. Aing geus kos kieu, Pan. Bilang aing ngadengekeun omongan aing. Mak, bener teh si eta si Ahmad, Mak. Bener ya, mata kan ngalah suluhnya. Di tempat jauh teh si Ahmad. Bener. Mak teh salah nempok kan. Salah ya, kumaha di udak malah. Manehna malah becir. Mak, teh Win jadi sing sareblak deui si Mak. Geus ayeuna ku Bu Haji keur diteangan. Lain Mak, we can sanggup pangrukeun si Ahmad, Mak. Dengekeun ya. Cigana manehna aya kene di lembur di dieu.
Oh, tete. Heeh. Cigana aya kan di dia di Bisa iya. asuhnya mah kira-kiranya. Tadi cenah cek si Bella Si Bella teh dulur eta mah si Bella mah kosno ngengkeun-keun teh Kos geuningan. anu nutup-nutupi teh kejelekan dulur nate nya mah. Lain mah hayu ditewaknya. Dulur kos kitu ditewak. Ieu malah diengkeun-keun. Mau mah can siap mah. Can siap naon? Can siap nempo banget manehna. Geus kembe. Kadang oge katewak jelema kitu mah kadang ge katewak tempokan ya ieu. Ayeuna Bu Haji keur diproses kadang. Ulah tuh mah karunya mah. Sia masih karunya kene ka jelema nu kitu, ha? Nya karunya kan urang can diserenkeun. Ulah ngomongkeun gitu ah. Aing mah geus teu sudi ya, boga minatu kos kitu mah. Teu kumaha mun batamehna balik deui ka dieu nyerenkeun urang kumaha. Ulah balik ka dieu. Terus di mana nyerenkeunna? Di mana we? Langsung ke Amil. Aing mah sebelum amprok aja si Amad aing mah yang nalipukan hela ah. Nya ulah tuh mah karunya mah gitu-gitu oge kan pernah sayang ka urang, pernah jadi minantu emak. Eta mah dulu Ya ya. dulu tapi kan dulu ge da ulah sok mohokeun kitu mah karunya gitu-gitu ge kan baheula mah minantu emak. Greget wae aing dieutik deui tak aing beunang ka budak. Jadi inget wae ah. Gus-gus poho ah. Nih, sia teh ah. Enggeus na. Hayu ayeuna mah urang bantuan, ewak si Amad geus aya di lembur ieu eta budak teh. Mudah-mudahan atuh katewak ah karunya mah. Paedang sia mah. Heeh. Mama teh nyawa sih urang teh masih kene bogo. Bogo we bogo. Hirup mah nya dengekeun. Ulah ngandelkeun bogo. Duit. Bogo kene mah. Amit. Geus tong carek wae. Tong carek. Bogo kene mah, bogo kene mah. Kene bogo kene sia. Tua bangka tidang. Mama itu ngarasana. Tong ngarasana. Sia. Meme sia oge aing hela tidang. Mama tuh ngarasana mah. Gitu wae sama deh mama. Gua adeng. Iam. Gas. Ya, iam. Mama, yang ulin itu baturan teteh. Teteh ka dieu. Hareup-hareup. Iya kan, iya. Tinggalkan. Iya. Oh, gitu. Jadi ieun si Ah, badannya teteh. gitu. Oh, Ka dieu hareup-hareup ka mama. Kieu teh. Teteh. Ah, mama. Kurasakan pudar dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk dirimu. Eueuh, Masya Allah, mani happy wae euy. Iya Bu Haji. Emang mau ngomong apa sih? Geus jadikeun. Bu. Mana nya? Ah, itu ya. Mbak itu kadodoran. Bu Haji, Apa? Wawa Eis udah nyampe belum sih? Coba dilihat. Takutnya belum nyampe Bu Haji. Udah, Bu. Ya Allah. Bener geuning, Bu. Bu Dai. Bu Haji, Apa? udah nyampe belum sih Wawanya Eis? Coba mau dilihat ya. Iya, takutnya belum nyampe. Bu, Masya Allah, iya, Bu. Eis. Iya, udah. Astagfirullahaladzim. Fokus. Astagfirullahaladzim.